Seorang ulama nu jenengan Syekh Muhammad Asy-Syibai nyebatkeun iqra'ut tarikh idbihi ibar dola qaumun laisa yadrunal khobar. Bacalah sejarah karena di dalam sejarah itu ada cermin kehidupan. Orang yang tidak memahami sejarah dia akan kehilangan kehidupan. Urang mah nyaritakeun hadis ge sok salah tuntungan. Tolabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir. Dan bisa jadi 2027 nanti yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa adalah tokoh-tokoh Islam Garut. Allahu Akbar. Kalau tausiah atau napi tabligh akbar dina saha ayeuna momentum dina haul insyaallah bade disangakeun ka pangresana al-alim al-alamah wal fadil pangresana Kiai Haji Nanof Hanafi waktos tempat sinar hormatna mangga disangakeun. Pangker Bu. Nah, pangker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Wa qala ta'ala wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa qala aidan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhodahu akhoda bihaddin wafirin. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, sesepuh pimpinan umum Pondok Pesantren Sukaraja, guru urang sadayana mata'anallahu bituli hayati
wa barakallahu fi kulli harakatihi wa da'watihi amin. Al-Mukarram, para alimil ulama, para sepuh, bini sepuh, pimpinan pondok pesantren, katawis pimpinan pondok pesantren suci. Apa tadi tos uih dipayun saurna ya saderek nu ngantunkeun mudah-mudahan jantan ahli surga. Para pengurus alumni pondok pesantren Sukaraja, oge direktur Madani Tour and Travel, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umroh. Barangkali bisa bonus satu Bu untuk jamaah nanti ya, diundi Bu ya, kampanye atuh. Mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Para mujahid konstitusi, Bapak Ibu wargi sadayana, tipayun puji syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah urang sadayana dina enjing ieu ngalangkungan acara haul almarhum almakfurlah pendiri pesantren Sukaraja anu disakantenankeun sareng acara reuni alumni plus acara peringatan Maulid Nabi. Allah Subhanahu wa taala parantos maparin anugrah nu teu kinten ageungna, dugikakeun sadayana tiasa kempel ngariung paamprok jonghok di pesantren Sukaraja. Insyaallah pesantren Sukaraja bakal tetap eksis survive sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah nembe simkuring dipaparinan hadiah ku putra mahkota pimpinan pesantren Profesor Dr. Ali Hudaybi. Subhanallah berdiri. Nah ini subhanallah, mudah-mudahan jadi penerus pesantren Sukaraja. Saya dikasih hadiah 6 judul kitab karya beliau, dan insya Allah naon anu disebatkeun tadi bahwa pesantren Sukaraja adalah sanad utama alfiyah di Jawa Barat. Insya Allah beliau lah yang akan melanjutkan perjuangan estafeta Sukaraja ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat biwasalam mugia sapapaosna dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, rekayasa takdir Allah mah memang indah. Pangarsa Sayyiduna Al-Mukarram tadi nyebatkeun mubalik nu diondang teh aya 4. Ternyata nu diondang panderi teh kuring. Wayah magrib kayak Haji Aceng Gani nelepon di piwarang kupun guru sugan nyantok diundang ngaos iraha enjing. Tapi alhamdulillah nu diundang Gus Baha, nu hadir Gus Nonop. Itulah makna takdir, itulah makna takdir. Maka keterangan nyebatkeun al insanu bit tadbir wallahu bit takdir. Manusia itu hanya punya rencana, Allah jualah yang menentukan. Jadi 500 tahun sateuacan Allah ngadamel alam dunia, nu rek hadir dina acara haul reuni Sukaraja teh nono panapi lain Gus Baha. Mata kieu ulah aya kecewa di para mustawi datang ilu ngundang ieu. Mudah-mudahan simkuring nyandak hadiah silaturahmi insyaallah nyandak barokah. Begitulah yang harus dipahami oleh para caleg. Berusahalah mendekati rakyat, tebarlah senyum kalau tidak ada APK, karena senyum adalah bagian daripada sedekah. Kenapa? Karena takdir Allah lah yang menentukan. Atas izin sesepuh pimpinan pondok pesantren Sukaraja. Ya, siap hiji lah catat. Bapak Ibu wargi sadayana, acara ieu teh nu kahiji haul. Naon cenah Ibu? Haul teh lamun dina fikih aya bahasa haul. Syarat zakat teh hiji nisab, 2 haul. Haul teh tepung tahun.
Tapi nu paling inti hawal teh adalah maca sejarah. Maca naon cenah? Penting umat Islam maca sejarah. Sejarah pesantren Sukaraja. Naon margina? Seorang ulama nu jenengan Syekh Muhammad Asy-Syibai nyebatkeun iqra'ut tarikh idfihi ibar. Dola qaumun laisa yadrunal khobar. Bacalah sejarah karena di dalam sejarah itu ada cermin kehidupan. Orang yang tidak memahami sejarah dia akan kehilangan kehidupan. Jadi upami alumni pesantren Sukaraja, pala putra mahkota pesantren Sukaraja temaca tentang sejarah kehebatan pendiri pondok pesantren Sukaraja, maka naudzubillah min dalik Sukaraja hanya akan tinggal cerita. Maka penting dibaca sejarah. Simkuring nembe crut wengi kamari ti Uzbekistan. Terang ibu Uzbekistan belah ditun limbangan. Perjalanan Jakarta Uzbekistan 8 jam 15 menit. Simkuring tadina baluang dan diajak ku batur gratisan. Naon ka Uzbekistan? Ternyata ada sejarah yang demikian hebat peradaban Islam di Uzbekistan. Naon margina? Ada 7 ulama hebat dunia yang lahir di Uzbekistan. Yang pertama Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, nu katalar hadisna 750.000 hadis. Urang sabaraha hadis? Sabaraha hadis urang? Urang mah nyaritakeun hadis ge sok salah tungtungna. Tolabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir. Imam Bukhari Pak lahir di sebuah desa namanya Bukhara. Sejak kecil sampai umur 6 tahun ternyata beliau tidak bisa melihat. Tapi ibunya selalu menangis setiap malam, duhai Allah, ini anakku yang paling aku sayangi, tetapi ketika terlahir, kenapa beliau tidak bisa melihat dunia? Duhai Allah, jika engkau menyembuhkan penyakit anakku, aku akan bernadar, anakku akan kuwakafkan demi perjuangan Islam. 5 tahun Pak ngadoa, ngimpen kasumpingan ku Nabi Ibrahim, anak maneh isuk rek bisa ningali. Netepan subuh ditingali ka kamar, ternyata Bukhari kecil gigi siktos ningali. Sejak itulah ibuna ngabimbing budakna hafal Quran di umur 8 tahun. 8 tahun geus katalar Quran. Urang geus sabaraha juz ayeuna umur sakieu tahun. Sabaraha tahun ibu ayeuna? 70 tahun. Sabaraha juz Al-Quran katalar? Aya nu ngajawab 3 juz melon, juz alpukat. Imam Bukhari 16 tahun ibadah haji sareng ibuna, sareng rakatna ke Mekah, ting tumpak naon jauh Bapak. Belum ada pesawat, belum ada kendaraan, tan aya kereta api. Tapi ibu ramana uih dari kabumina Imam Bukhari masantren di Mekah. Berapa tahun? Sekitar 20 tahun. Beres anjeuna ngaji menyelusuri tentang silsilah para perawi hadis sampai di 30 negara. Jadi ulama di zaman dahulu itu petualang Pak. Uih anjeuna ka Bukhara ngadamel pesantren besar, tepatnya di daerah Bukhara. Tapi naon nu terjadi ayeuna? Madrasah Imam Bukhari di daerah Bukhara sekarang menjadi tempat destinasi kunjungan wisata. Kenapa? Sebab ketika Uzbekistan dijajah ku Uni Soviet nu komunis, seluruh peradaban Islam bahkan aya masjid di daerah Samarkandi berubah menjadi diskotik oleh pemimpin komunis. Jadi masjid Pak, madrasah Imam Bukhari kapungkurna dijantenkeun diskotik. Jadi abdi mikir, disinilah pentingnya para ulama ikut jihad konstitusi. Kenapa? Sebab ketika sebuah pemimpin bangsa tidak suka terhadap Islam, ketika pemimpin bangsa anti agama, bukan cerita, bukan mimpi, pesantren berubah menjadi diskotik adalah nyata di Uzbekistan. Seandainya takdir Allah nanti sesuai dengan harapan kita, jadilah para mujahid dakwah di kursi parlemen. Allahu Akbar.
Nu paling sedih Imam Turmudi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagai dua tokoh aswaja, akidah aswaja, hiji Imam Abu Musa Al-Asy'ari, nomor kedua Imam Turmudi. Imam Turmudi di zaman pemerintahan komunis Pak, makamnya dipakai perum orang-orang Yahudi. Baru tahun 80 hiji makam Imam Turmudi digali dan ternyata tulang belulangnya berserakan karena dibebecek ke orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi sepanjang zaman adalah manusia iblis, setan menghancurkan dunia. Makanya ngahaja setiap caleg ayeuna ngarage sal Palestina karena kaum muslimin di Palestina nuju di kakayak. Doa orang mudah-mudahan ku Allah dikabul, Allah berikan kekuatan kepada para mujahid Palestina. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestin wansur ikhwananal muslimina fi Gaza. Allahumma ansur juyusal mujahidina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafaratal yahuda Israel al-ghasibin al-ardul muqaddasah. Allahumma zalzil aqdamahum wa syattid samlahum wa parrik jam'ahum wa ahlik aslihatahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau saya ditakdirkan jadi, beliau sudah buat MOU, Memorandum of Understanding, dengan ngarti tentang Memorandum of Understanding. Oh, palingan ngahulang. Geus kieu perjanjian lamun jadi DPR, pokona ku para tokoh sina jadi menlu, engke jadi oke, maka Anda bertugas untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dari kungkungan Yahudi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asa gede tanaga jung we kali itu jadi leuleus. Ieu pentingna reuni alumni maca sejarah nu kahiji. Ternyata keturunan baik lahir tina turunan baik. Leres teh, Pak? Makana aya paribasa Sunda, teng manuk teng anak merak kukuncungan uyah mah tara TS. Beliau yang ilmunya subhanallah luar biasa ternyata adalah ayahandanya seorang ulama mujahid, kakeknya adalah seorang muharrik dakwah. Makanya di kitab Ukudul Juman disebutkan innal karim mabnal karim mabnal karim Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim turunan mah kuat. Tahun cenah kuat. Mata budak ajengan mah sanajan tara ngaji ge nya moal bisa ngaji. Moal bisa ngaji itu ngaji mah ngan turunan mah sok kuat. Maka ningali Imam Profesor Dr. Ali Hudaybi karyanya sudah 6 kitab. Insya Allah nanti di sini harus berdiri Universitas Islam Sukaraja. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya jadi turunan mah kuat, turunan mah kuat. Mata kanucan baroga boco atanapi nurek nambah sesuai sarang arahan Pangresa Seuna Al-Mukarram. Nuwani kitu ge dari nu tuwani mah kumis baplang ge. Jung ka imah manggere juga satpam. Wo dina podium masih ngapodium balik ka imah mah ucing. Terus teh kaneangan pi bojol teh nu rada cengos, nu kiceukna 8 bedug sakali. Nu cengos naon sebabna keturunan baik. Simkuring alhamdulillah budak teh nembe 8. Nembe Anas bin Malik putrana 124. Tong nanyakeun sabaraha bibit. Da ari Islam menang Allah mah bener cek Allah lalaki mah ti bareng borojol ge ti pabrikna opataneun. Sabaraha cenah ibu? Opataneun Gusti eta di Uzbekistan. Maka ayeuna menurut data janda-janda di Palestina itu puluhan ribu. Bari janda Palestina mah beda jeung janda Sukaraja. Terus teh Gusti eta ningali awewe urang Palestina irung teh atuh da ibu juga kubung-kubungan. Panu urang mah juga hawu kata berak kucing. Nyenet kayak itu irung atawa kutil. Subhanallah. Maka bapak sing aya kawani didoakeun ngarandung. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah. Jadi aturan Islam bener cek Allah lalaki mah opataneun mata
Islam itu solusi atas segala-galanya. Insya Allah pesantren Sukaraja bakal majeng supaya barokah kita di kiamat. Amin ya Allah ya Robbal. Nu kadua, cek Kangjeng Rasul min birril walad lil walid silatu wuda abih. Dari sebahagian kebaikan budak kanu jadi kolot rajin nepungan kekasih bapakna. Maka tadi nusumping ya putra pangaresa mama suci 2 lepangan ka dieu keur mah saderek. Nomor kadua ramana sareng rama almarhum pacaket ieu sunnah Rasul. Kiai Haji Aten nyarioskeun tadi abdi teh rama sasarengan pisan sareng rama pangaresa saehuna. Ieu nu kudu terjadi, kekuatan Islam itu harus terjadi ikatanana hiji bisa ikatan saudara. Anak, adik, lancet, mamang, uwa, aki, buyut, jangga wareng, udeg-udeg, gantung siwur, babat dalang, kacang roai. Kudu wau. Sok tingali urang Batak, urang naon jeula? Urang Batak mah kula warga teh make tungtung buyutna. Aya Panjaitan jika Luhut Binsar Panjaitan anu ayeuna keur di Singapura urang doakeun sing tereh nya sing tereh muncul ilmu balagoma disebutna bade naon jing loro badene kemana we sing tereh nama kan hebat anjeunna siapapun yang menghalangi tentang proyek nasional di Pulau Rempang akan saya bulldozer. Israel mah ngarebut teh euy ti Palestina teh dibikeun ka Yahudi. Nah ari ieu nu urang rek dibikeun ka batur. Betul apa betul? Mudah-mudahan Pak Luhut Binsar Panjaitan sing endal daman. Amin ya Allah ya Robbal. Eta make Panjaitan aya Nasution, aya Sembiring. Eta teh ikatan keluarga. Maka ikatan keluarga orang-orang Islam ku ayeuna haul ieu sing karya. Amin ya Allah ya Robbal. Nu katilu penting urang pependak jeung ulama. Pependak jeung saha cenah? Naon sababna? Ceuk Rasul man nadoro wajhal ulama kana dri wajhi ambiyaihi sahajal manu neuteuk rarai ulama eta teh sapertikeun neuteuk rarai nabina. Mata kajengan teh teuteub kasep henteu. Diteuteub. Aya barokah, aya sahabat tukang ngangon domba. Tukang naon cenah? Ngangon domba. Ngupingkeun yen Rasulullah teh bade kunjungan, dombana dilepaskeun, anjeunna tepang jeung Kangjeng Rasul. Begitu tepang jeung Kangjeng Rasul nyauskeun kieu, "Anta Muhammad Rasulullah." Anjeun teh Muhammad Rasulullah. Saur Kangjeng Rasul, "Naam, ana Muhammad Rasulullah." Saya Muhammad Rasulullah. Bumujeng we Kangjeng Rasul. Uih kabumina eta tukang ngangon domba deui. Tapi ketika keur ngangon domba teh dikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata tina lisana ketika maca dikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar keluar cahaya tinggal bun. Keluar cahaya. Tingali tina kitab Jamul Jawame jilid kedua halaman 376. Atos nyobian ngaos Jamul Jawame. Ngaos naon atuh? WhatsApp. TikTok. Da ibu-ibu ayeuna mah gara ranjen. Beres teh. Nanti tante nu kieu we gas lagi pengajian di Sukaraja gas. Asupkeun kana TikTok. Ngantong neangan jodoh tina TikTok naon sebabna beungeut nu jiga cangkang paria ge jiga tomat apel. Panggih we hurik sanyanya. Beres teh. Dina kitab Jamul Jawame dijelaskeun ditanya eta sahabat teh bimada arab tarobah kunaon anjeun bisa makrifat ka pangeran nepikakeun tasbih tahlil jeung takbir kaluar cahaya tina raraina. Naon jawabanana? An ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdamu tadullu alal masir pas sama'u datul abroj wal ardu datul bijad Allah tadullu dzalika alal latifil khabir. Ngarti henteu? Eta teh tukang ngangon domba teu kosi ngaji tepang hungkul jeung saha Rasulullah nepikakeun dina kitab ilmu balaghah ucapan eta tukang ngangon domba adalah setara mendekati kalam hadul izzat
akur hampir jeung kalam Rasul geuning barokah caket jeung Nabi nepikakeun bisa maripate mun anjeun ningali kotoran onta eta teh nuduhkeun ayana onta mun anjeun ningali tapak suku eta teh nuduhkeun aya jalma nu lempang tuh tingali bumi nu loba upluk aplakna langit nu loba gugusan bintangna kabeh ge nuduhkeun kana ayana dat Allah. Di mana eta ilmu netep rarai nabi tos teu aya cek Rasul kami boga ahli warisna kami boga penerusna al ulama warasatul anbiya wa ummana Rasul ulama teh pewaris nabi ya ulama teh pewaris hari ilmu waris eta teh aya purudul muqaddarah aya nu kabagian satengah, aya nu kabagian nisfu, rubu, sumun, sulusani, aya nu kabagian asobah binafsi. Tak akang di dieu mah asobah binafsi insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kasep pinter layak nambi. Tong sok dusun ari kaburu teh. Aya pok teh mun aya kawantun eta akang ceuk alumni. Mata alumni para nabi teh pewaris ulama teh pewaris nabi tinggalikeun para nabi aya nabi nu ketika berhubungan dengan kekuasaan hiji aya nabi nu beroposisi dengan kekuasaan Nabi Musa hirup di zaman Firaun jelema pangbeledug sentulna salam dunia naon sababna Firaun berkuasa 400 tahun mata ari jadi penguasa tong lilating tong lila mata Pak Jokowi ge men tahayang 3 periode cek Megawati entong bageur kasep dan cek aturan lagi kan ukur lebih kadu no sebabna lamun jadi penguasa lila teuing sombongna bakal muncul leres deh bakal muncul sombongna mata ana robbukumul ala cek Allah ya Musa idhab ila fir'auna innahu tagha ari cek kiroat sab'ama bisa dibaca toge imalah ngaranna nu sok riweuh mah nu bodoh nu sok riweuh mah nu maksudna Musa jig indit ka Firaun si eta teh toge ari toge sok aya nu lempeng toge mah bengkok luruskeun pakullahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yahsa geuingkeun Firaun ngan wayahna da Firaun teh sanajan sombong ngobrolna mah kudu lemah lembut buat teuing eling jeung sieun ku Allah jadi sagenas-ganasna Firaun cek Allah ngobrol ka penguasa mah kudu lemah lembut itu eta mah nabi nu beroposisi aya deui nabi teh adu berkoalisi dengan kekuasaan naon cenah apal koalisi ngahiji jika Nabi Yusuf Nabi Yusuf maka pada sejarahna Nabi Yusuf teh putra Nabi Yakub teh nikah ka 4 urang istri sabaraha cenah 4 hiji namina teh adalah Laya gaduh putra genep ka hiji Robin Samun Zabulon Yehuda Yasaki Naktapi teu apalnya hese lieur teu apal 2 Nabi Yakub teh nikah ka Rahil gaduh 2 putra hiji Bunyamin nomor kadua Nabi Yusuf 3 nikah ka Balha gaduh 2 putra hiji Dan 2 Asir 3 nikah deui ka istri nu kaopat namina Zalpa gaduh 2 putra hiji Naktapi nomor kadua Pariel tah aya budakna nu jadi sekte Yahuda nungieun Yahudi tapi Yahudi baheula mah bener ayeuna mah beledug sentul beledug Yahudi teh aya 2 hiji aya Yahudi sebagai penganut agama 2 aya Zionis Yahudi
anu boga tujuan ngieun nagara entitas Yahudi disebutna Zionis. Sanu merancangna Theodore Herzl, seorang wartawan yang hidup di zaman Sultan Hamid II ketika Khalifah Utsmani kehilafahan Islam masih berdiri. Zionis saja nah Zionis bisa ngabedakeun Israel, Yahudi, Zionis. Kudu apal. Ieu ngajina rada beulah ditu ieu. Ngajina rada beulah. Nah, Bapak Ibu wargi sadayana, jadi para ulama sepanjang sejarah adalah sebagai suluh umat. Makanya mudah-mudahan pesantren Sukaraja tetap melahirkan kaderisasi nu jadi suluh umat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Eta hawal urang duakeun sadayana almarhum para pendiri pesantren Sukaraja anjeunna ditempatkeun di Raudhatun min Riyadil Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya nu katilu Nabi teh jadi the ruling party. Naon cenah? Partai penguasa. Nabi Sulaiman kekuasaanna teh Bapak sabelah alam dunia. Eta resep mun hirup di zaman Nabi Sulaiman macul geus di Garut, geus di Afrika. Sabelah alam dunia. Nabi Sulaiman ketika ngadamel istana sakicep. Sakumaha cenah? Ya nu ngiring tender na hiji jin ibrit, jin tomang. Nu menang ulul ilmi. Cek Nabi Sulaiman, sabaraha waktu ente bisa ngabangun istana anu jiga Ratu Bilqis. Pokona mah sate acan salira ngicep istana tos jadi. Cok jadi we. Jadi nepikakeun orang Yahudi kunaon ayeuna Zionis ngebet hayang ngahancurkeun Masjid Al-Aqsa sebab mereka berkeyakinan bahwa the Temple King of Solomon, istana Nabi Sulaiman anu seluruh tangga istana jeung tihang istanana dibuat dari intan berlian aya dina handapeun Masjidil Aqsa. Maka ngebet Masjidil Aqsa adalah milik mereka yang akan dihancurkan untuk menggali the Temple King of Solomon. Eta batur ngaji sejarah nepikakeun rela ngabunuh manusia. Eta tos 10.000 langkung dibunuh maut. Urang doakeun sadaya maraos syahid amin. Nabi Sulaiman mah nya raja. Aya nagara dipimpin ku awewe Ratu Bilqis, dihijikeun rajana dikawin, negara disatukan. Raja Rasulullah adalah pemimpin penguasa. Mata urang sing gede cita-cita tah nu jarang ngadoa kiai teh minta kekuasaan. Beres teh. Pan urang teh ngadoa teh minta pamajikan we. Robbana hablana min azwajina. Jama taksir. Cek usul fikih aqalul jam'i salah satu pangsaleutikna jama teh sabaraha? Hiji ge paburanta. Matak sahur Imam Ahmad bin Hambal, seandainya aku diberikan satu doa dan pasti doa itu diijabah oleh Allah, saya akan minta kekuasaan. Robbi habli mulkan layan bagi ahadan min ba'di. Duhai Allah, berikan aku kekuasaan yang tidak akan pernah diberikan kepada orang selain aku. Matak ajarkan ke santri, catat di hatinya, catat di hatinya, di lisannya, di doanya, mintalah kekuasaan. Mun abdi jadi presiden, Kiai Haji Aten Menteri Pemberdayaan Perempuan, Insya Ali Hudaibi angkat Menteri Pendidikan Nasional. Itu pokoknya ajengan nu godekan Menteri Penampungan Proposal Garut. Mantak mulai saat ini insya Allah Bupati Garut alumni Sukaraja, amin. Gubernur Jawa Barat alumni Sukaraja. Presiden Indonesia alumni Miftahul Huda 2 Ciamis. Tong wakaku Sukaraja atau presiden mah Ciamis heula. Tasing boga ngimpi gitu, insya Allah pesantren ieu dengan impian yang besar ku Allah bakal diberena leuwih gede. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kadua acara teh reuni. Naon cenah? Reuni teh dijieun tina dua basa, hiji re, dua uni. Muncek santri tarkib maji bakla baka muncek Indonesia kata majmu. Ngerti henteu kolot? Kita kudu ngaji oge mah. Kita lolobana awewe sok rada nervous ngaji jeung awewe. Ini sok asa jadi pangkasepna. Nya, mata subhanallah paingan Allah Subhanahu wa taala Rasul mengapresiasi kaum ibu. Leres teh.
Ieu jari nu lima nu panggedena naon ieu? Ibu jari mesti nyambung deui wae. Ibu aya nu nyebutkeun bapak jari. Lamun pusat hiji daerah sok disebut naon? Aya nu nyebutkeun bapak kota. Rasul nyebutkeun al jannatu tahta aqdamil, surga itu di bawah telapak kaki. Aya nu nyebutkeun surga di bawah telapak kaki bapak. Teu kekeongkeun. Beres dah. 22 Desember hari naon? Hari ibu. Aya hari bapak. Ibu bahkan geuning tukang ngalagu we nu di gruan teh ummi nu nyebutkeun bapak. Bahkan aya dongeng aya budak naik karena tanggal jambu cek indungna turun cenah nengkeun kuma naik we indungna teh karena tanggal jambu poho teu make salana jero eta budakna kaget ningali indungna naik karena tanggal jambu teu make calana langsung ngalagu di sana tempat lahir beta. Eta cing kira-kira lamun bapana nu naik bakal gitu di sana tempat lahir beta. Iya hebatna kaum ibu. Mata tepuk tangan untuk kaum ibu mayoritas kali perhatian. Maka suara terbesar itu adalah ada di kaum ibu. Ada di kaum nah, ibu-ibu itu paling seneng yang ganteng. Maka reuni teh didamel tina dua basa hiji re hartina teh kembali ari uni kumpul jadi ieu teh kumpul kembali nu kantos masantren di dieu rek masantren mingguan rek masantren tahunan reuni teh kumpul kembali naon untuk mengingat kembali nostalgia kisah kasih di pesantren pang indah-indahna carita di pesantren beres teh jeung deui ari santri mah akan duka kumaha ngaran barang ajengan teh barang santri. Bener teh? Ieu abdi rek ka dieu nepi kakeun ieu leungit sendal opat eueuh dina wadahna. Di teangan aya budak, ari eta santri saha? Santri Aang abdi di Ciamis. Mah upami ajengan mora kene bari kasep teh Aang. Santri Aang. Nah ini dipake hoyong ngalap barokah. Jadi santri mah make sendal ajengan ge ngalap barokah tak ieu disebutkeun bangsat syariah. Bangsat naon cenah? Indah para santri eta abdi miara lauk gurame muntas pengajian teh balik jam 12. Santri mah keur kieu we. Sugan lumpat aya ajengan henteu. Ai pokna teh cenah atuh paberian melakeun teh atuh ngaraosan-ngaraosan. Goblokna santri. Tapi da ari ajengan bener hatena bebar matak lamun aya ajengan mukim hayang katurut ku santri mah ulah koret. Ulah naon cenah? Ulah koret. Reuni teh mengenang kembali kisah kasih para santri ketika hidup di pesantren. Komo nu keur di pondokna boga kabogo tapi ku ajengan dikawinkeun ka batu. Eta mah waasna ketika aleutan nu rek ngandeurkeun ieu geus ngadanding ti kobong teh. Hawaya ma'arrabbil yamani namusidun janibun wajismani bimakata musaku ajibtuli masyroha wa anni takhallastu ilayya wa babusi dituniya muglaku. Mun santri nu kasih ngaji mah eta teh majad mursal murokab. Terus pernah manggih direktur Madani Injak. Udah pernah nemuin yang kayak gitu nggak? Makanya kasih hadiah umroh satu aja di masjid. Mau kampanye ribuan satu kali umroh barokah. Kalau nggak ngasih kayak gitu mana mungkin ikut Madani. Minimal saya dulu yang ngampanyain. Bapak Ibu, jadi pangindahna. Bahkan lamun di pasantren aya anu burung nu gelo nu teu pugu ingkeun akang. Jadi nu sok pangloba kenanganana reuni pasantren mah budak pangbangorna. Aya teu reuni alumni nyaritakeun getol berjamaah. Getol ngaji, tara nyaritakeun teh inget tadi teh yang ngalalauk akang teh. Matak abdi mah mun aya santri pangbangorna heuh ingkeun calon ashabul kahfi. Bener.
Abdi aya alumni urang Jawa Tengah, urang Brebes. Mas Andrena 17 tahun. 17 mun ka pondok reuni tara ngaji lah aja ngaji mah di imah ge ngaji. Ngetak dina reuni alumni mah mau bali mah tempat penting. Ngobrol nu penting. Naon cerita na ngalapeuteuy akan dina kebon apa almarhum. Duaan jeung santri nu hiji mulungan. Pas keur ngalapeuteuy anu ngagorok di handap. Tong loba teuing cenah ngaranna ajangan nu bogana. Oh, ai ditempo kapan apa almarhum. Nu dihadap nanti si eta lebih kawayah magrib teu turun tina tanggal beuteui. Nepi kaki wari kang unggar reuni nu dicaritakeun lain pecohna ngaji tapi nyolong beuteui di pulungan ku apa. Matak reuni kumpul kembali keur nyaritakeun kisah kasih di pesantren. Matak di dia reuni adalah dalam rangka nyetel kembali kisah balik ke rumah santren. Bageula dina rekaman usum HP Android rekaman teh make tape recorder. Aya play kembali play mainkan. Geuning dipencet sebab lagunya indah. Suaranya ingin didengarkan lagi ayeuna ge hoyong ngopingkeun deui suasana guru urang lokasi pesantren yang insya Allah akan menjadi energi bagi para alumni untuk dakwah di tengah-tengah umat. Amin ya Allah ya Rabbal. Saali teh akan we 10 menit teh. Mau balik di tongtak mah atuh kumaha urang we. Dina reuni aya 2 rukuna. Sabaraha cenah? Hiji alumni, 2 alma mater. Ieu alumni nu hadir di dieu insyaallah alumni kantos ka Sukaraja. Maka sadayana direken alumni. Amin. 2 alma mater. Naon cenah Ibu? Ai alma mater didamel tina 2 suku kata, hiji alma, 2 mater. Alma mah cai susu. Terang cai susu. Cai susu. Oh jangan baper. Mater mah bahasa Portugis indung, da bahasa Inggris mah indung mah mother. Kan bahasa Inggris mah Mas Jem bahasa munafik. Iya kan? Kenapa tulisan dan bacaan beda? Nulisnya tawo, bacanya tuh. Mother bahasa Inggris, mater Portugis. Jadi pesantren Sukaraja keur alumni teh air susu kehidupan. Naon cenah? Ibu lamun ayah budak keur meujeuhna disusuan heg leupas tina susu ibuna kira-kira budak seger moal. Cek urang Ciamis mah puncanut lanus hidup enggan mati tak mau geuning sebab air susu ibu bagi bayi adalah energi hidup. Alumni teu wawuh tara datang ka alma mater tara jadina naon? Yakin abdi gaduh alumni mukimna di Lampung Tengah di Merak di naon Seputih Raman Kota Gajah Lampung Tengah di Tegal agama Hindu 13 tahun mukim di ditu pesantren teh jiga paranti kandang embe bumina bata teu pernah diteplok tadi ditanya Kang sahabat mukim di pondok pernah ka guru tuh tekantos teguring mual aya kamajuan teu ujung guru jeung alma mater nurut 13 tahun kemudian budakna di pondok deui di Ciamis saopat-opat tiap tahun reuni ayeuna mah pesantrenna kan tos hampir 6 hektar santrinya 2000 bahkan nuti pasantrenna sakolana nepi ka MI ayeuna mah geus S2 sakedeung di S3 ke S longlong tambah itu gede pasantrenna nepi kakeun ku tatanggana ku babaturanana ditanya naon barokah ente hiji ngabdi ka guru keur di pasantrenna ngore sawah guru matak disebut lagi didin letak berkat ku gawena miara naon letak matak punaya santri di dieu tukang ngore sawah ajengan tukang ngore naon wae berbahagialah karena Anda adalah calon orang-orang sukses sebab alma mater air susu kehidupan. Insya Allah alumni nu datang ka dieu hiji niatna nyambungkeun sanad ilmu naon cenah matak dina muqaddimah sahih Muslim disebutkeun as-sanadu minad-dini. Sanad itu bagian daripada agama. Sing puguh sanadna. Dugikakeun Imam Syafi'i nyebatkeun kieu ka Imam Maliki.
Raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallah. Saya ridho dengan Imam Malik untuk dijadikan hujjah antara aku dengan Allah. Jadi urang kadieu nyambungkeun sanad ya. Dina ilmul mustalahatul hadis, dina kitab panghandapna Minhatul Bugis atawa At-Taisir, kitab mustalahatul hadis, lamun aya murid teu nyebut ngaran sahabat disebutna teh mursal. Teu bisa dipakai hujjah. Wa mursalun minhu sahabiyun sakot pakul goriban marawarwin makot. Lamun aya murid nyebut ngaran guruna ku ngaran lalandian disebutna mudallis, tidak sah dijadikan hujah. Geuning teu sopan murid nyebut ngaran guru ku ngaran anu saja. Ieu teh suhaya diganti jadi encuy. Sok aya nu kitu aya. Pandi urang Ahmad ge jadi mod. Leres teh. Maka sumpingna alumni kadieu dalam rangka nyambungkeun sanad, nyambungkeun. Itu terakhir ti abdi, umat Islam mau tidak mau dina menghadapi pesta demokrasi wajib ikut. Kenapa? Karena orang gaduh hak konstitusional, hak memilih, hak dipilih. Sadayana bisa hak jadi dipilih, bisa hak jadi memilih. Naon sebabna? Sebab politik itu bagian daripada agama. Cek Rasul, ad-dinu siasyun paman la siasata pala dinalah. Agama itu siasat, orang yang tidak bersiasat itu tidak sempurna agama. Kunaon Bapak di Palestina ayeuna umat Islam dikakaya. Rumah sakit we dibom ibu, dibom. Tapi umat Islam wajib ngaji ti Hamas. Geuning hiji kunaon Hamas bisa bangkit ayeuna melawan. Hiji didikan seorang ulama nuju dengan Syekh Ahmad Yasin. Ngawuruk budak TK Pak dididik ku Al-Qur'an, dididik ku tarbiyah. Awakna sina sarehat, lari pagi Al-Qur'an. Mantak Ismail Haniyeh 1 tahun pernah mewisuda 30.000 anak usia SMP hafal Al-Qur'an. Eta teh eueuh cai, eta teh eueuh listrik, eta teh kurang dahareun 30.000 di jalur gajah bisa dilantik menjadi hafidul Qur'an. Urang ayeuna nu loba cai, dahareun loba, listrik caang, sabarata sataun ngalantik budak hafal Qur'an. Hafal Jurmiyah, hafal Alfiyah, mana Hamas dengan Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin teh Bapak lumpuh dikawit 20 tahun, teningalna dikawit 14 tahun. Lumpuh, tidak bisa melihat, tapi bisa melahirkan kaderisasi yang kuat seluruh dunia. Mata ayeuna ahli pertahanan dunia menyatakan tentara terhebat di dunia adalah Hamas, Harokah Mukawimah Al-Islamiyah. Benar gak? Sok ayeuna Mesir moyodok, Saudi Arabia moyodok. Beres tak? Mana pembelaannya? Hamas mengatakan, saya tidak meminta negeri Arab untuk datang membela kami. Saya hanya minta share, tulis di media sosial Anda, doakan kami agar kami bisa menjaga tanah wakaf umat Islam dan Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar. Sok nge-share ieu mah hakanun we nu di-share. Hakanun. Yang kedua, kudu kreatif naon cenah? Sok tinggal di Hamas mimiti ngalawan teh make batu disebutna intifadah. Nu kadua ngalawan teh ku katepel, ngadamel katepel. Tapi yakin da cik Allah wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Tina katepel lumpat istishhadiyah ngabeledugeun diri ka musuh. Nu katilu nyieun roket selang 20 meter. Ente bosan selang 100 meter, selang 1 kilo, ayeuna sabara 250 kilo sampai di Tel Aviv nu dikuasai. Kreatif. Ajengan ge ngawuruk teh kudu kreatif. Mun baheula wayah husu jeung ngagegereh moal ngartieun logat ngagegereh mah memotivasi. Naon cenah? Jadi kudu aya translate bahasa barudak ayeuna. Mun baheula ngawuruk teh make anu ayeuna mah lumpatkeun kana slide proyektor ami teu narundutan make film saeutik. Leres teh nyaritakeun buah iman teh da resepna kana hakaneun make buah iman 1 semangka semangat karena Allah panempo hakaneun mah curing.
lumpatkeun ku ajengan semangat karena Allah. Nu kadua anggur, anggota gemar bersyukur, make gambar anggur pan kana hakana mah curing. Kreativitas perjuangan. Nomor kaduana inovasi. Naon cenah? Iya. Kunaon Jepang ketika dibom atom tahun 42 Hiroshima dan Nagasaki. Cek Hirohito ketika dibom atom itu Amerika menyatakan Jepang tidak akan ada kehidupan. Hirohito bangkit tina kapiweuhanana nanya, aya keneh guru teh di Jepang. Nu ditanyakeun teh guru. Mata ketika guru pesantren Sukaraja, guru pesantren di Garut masih renung caringat, saya meyakini peradaban Islam akan bangkit dari Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka nu diharapkan ke dunia ayeuna bukan Arab tapi Indonesia. Nu dibutuhkan ku negara-negara dunia adalah Indonesia. 280 juta penduduk dunia, Islam adalah terbesar di Indonesia. Karena sejarah nu ngabebaskeun Palestina bukan orang Palestina. Yang pertama, Umar bin Khattab membebaskan Palestina dari Romawi. Di mana Umar bin Khattab? Quraisy Arab. Yang kedua, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, beliau lahir di Turki, dialah yang membebaskan Indonesia. Dan bisa jadi 2027 nanti yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa adalah tokoh-tokoh Islam Garut. Allahu Akbar. Ya lu curinga kayak nundutan mamanya. Tembak siapa aing dah. Matak mudah-mudahan orang rajin berinovasi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu manawi daya mamu balik dadakan kan enak keneh mendadak datang daripada mendadak batal. Kitu sahur Pak Anies Baswedan. Leres deh. Oh, hari pemilu mah bebas Ibu Beb. Matak sistem pemilu itu jurdil, jujur dan matak sahur Pak Jokowi, tidak boleh ada aparat TNI, tidak boleh ada aparat kepolisian ikut menjadi pemain dalam memenangkan satu kontestasi. Siap? Wajib. Jadi lamun aya TNI, kalau ada polisi ikut bermain untuk memenangkan salah satu calon, dia sudah keluar dari arahan Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Maka TNI harus berdiri sejajar di tengah seluruh para calon. Oke, siap? Catat. Nu kaduana, nu katilu ge carana sarae Pak Prabowo Subianto adalah mantan Danjen Kopassus, calon presiden 3 kali, hiji jeung Megawati eleh. Nu kadua Prabowo lawan sahari teh, nu kadua teh. Ganes nu kahiji. Hatta Rajasa, Batiar Hamsah deui. Jeung Hatta Rajasa eleh deui ayeuna kamari jeung Sandiaga Salahuddin kuno eleh ayeuna nyalon deui. Beliau contoh bahwa beliau tetap calon sepanjang masa. Hebat. Artinya semangat pantang menyerah, heroisme Pak Prabowo luar biasa. Luar biasa. Pak Ganjar Pranowo adalah DPR RI, gubernur 2 kali Jawa Tengah. Tandemnya Pak Mahfud MD. Jadi GoFood singkatan. Nah, jenah semua kader-kader baik Indonesia. Silahkan Ibu memilih. Abi mau ngajak karena buka tim sukses, tapi bisa nanyakan ajengan ke mana? Saya pilih Anies Baswedan berdasarkan pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.